Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pamirsa sadaya, urang patepung deui amprok jonghok nu tepos sareng nu denok nu kasep jeung nu jonod. Dina acara nyaeta dongeng Sunda babad kemod bagian kedua. Urang lanjutkeun caritana si Kemod lantaran nyin kaonaran di Jakarta. Akhirna si Kemod ditangkap di penjara ku polisi Polda Metro Jaya. Akhirnya si Kemod lantaran nyensur nyen geger berita seluruh televisi di Indonesia, lantaran berani ngahancurkeun ieu ngahancurkeun itu sorangan baik tanpa aya baturan, sampai diberitakeun na TV nyaeta ku pembawa acara Jeremy Teti. Ya saudara, berita hari ini ada seorang pemuda yang jauh dari dusun dan gunung, jauh dari keramaian, turun ke kota dan mengubrak-abrik kota Jakarta. Setiap ada yang namanya Jaya, itu pasti dihancurkan. Setelah diinterogasi oleh polisi, rupanya Jaya ini adalah temannya yang bersaing di dunia kebatinan, yaitu di dunia jawara. Seperti contohnya yang di Tugu Nasional itu bertuliskan Indonesia tetap Jaya, dia rubah menjadi Indonesia tetap Kemod lantaran tidak mau tersaingi oleh teman jawaranya itu. Ya saudara, sekian berita hari ini bersama saya Jeremy Teti. Sanggeusna disiarkeun tina berita si Kemod diasupkeun ka sel, nyata didakwah penjara 1 tahun jenah. Barang tos di penjara, Kemod dihijikeun jeung nyata jeung preman-preman nu pembunuh sadis teh. Si Kemod bali leus-leuseun awakna diasupkeun ka jero sel. Sararape geus ngabrik ieu ngabrik itu. Disangkana mah si Kemod eta teu wani kana batur-baturana sel nu pembunuh sadis eta. Si Kemod di jailan. Siapa nama kamu? Kemod. Duduk kamu. Si Kemod lantaran lulus nurut bae lain ku teu wani. Atuh jawara katog atuh si Kemod mah. Sanggeus tos diuk, Kemod dipeureumkeun matana. Pejamkan mata kamu. Aya naon sih tah peureum mata sagala-gala? Merem-merem, cak tahanan nu lain teh bari kereng. Si Kemod nurut bae. Pas geus merem horengan nu jail eta sesama tahanan moskeun calanana bari nenggengkeun liang taina kana tulang batang irung si Kemod. Si Kemod ge geus rada curiga. Nu pertama kaisup aromana nyata bau asem campaluk. Sageusna bau asem campaluk, si Kemod bari ngucap, "Nah, bau asem kieu jero sel. Nah, bau purung-pung kieu jero sel." Pas melek mata si Kemod, liang tai bae hideung letang keringat cepatna tulang irungna. Si Kemod asa dihina asa diejek, langsung nglayangkeun sapakanna kana telurna mending ngacupret ngagiwiwik akhirna eta nu jail eta. Aduh. Sia jail kana aing teh merem. Liang tai dia dong saing dia tong gengking kana beungeut aing. Akhirna batur-batur ngeroyok ka si Kemod lantaran jawara atuh. Sakabeh tahanan sel eta aya nu 12 di jero eleh ku Kemod gabeh. Akhirna si Kemod jadi ketua lapas. Pake kasegan, pake dihormati di jero sel si Kemod. Tapi aya bagusna aran-aran jawara guguru ka kiai moal sasar jeung aya reman. Penjara teh akhirna mah ku si Kemod dijadikeun siga pesantren. Si Kemod ngajaran ngaji segala di jero. Pas waktu aharita babaturana aya kiriman ti kolotna sasama sel teh, dikiriman peuting sakaneron sajambil. Kabeh dalalahar kabehan. Pas ngadahanna pas waktu dek magrib, saentosna salat magrib pan bararau naga meureun sungutna. Si Kemod ngajaran ngaji. Lantaran si Kemod eta teu suka bau-bau ngajaranna. Pas diajaran ngaji teh lantaran sungutna bararupu teu boa
lantaran bisikan kabauan kena si kemod ari santri nama muhuna murid dari jero sareta ngajaga ahlak. Pas dititah macam-macam wakhofa sakemod wakhofa bisi kebau murid-murid nama kala maca wahafa sakemod torek amat sia ya dengekeun wakhofa lantaran bisik bau ngajaga sudut sungutna santri nama tetep bae wahafa wahapa wes ya dengekeun ditagogeun sungut si kemod kana cerina wakhofa santri namanya pingsan. Gancang singkat ceritana si kemod akhirnya menang remisi keluar di penjara. Si kemod balik tebuka ongkos ngatruk bae sepanjang jalan hang nyampe ke lembur atuh puguh 7 mulu di jalan akhirnya. Si kemod luntang lantung bari lempang bae ngatruk suku aing cepet datang ke dusunna. Di jalan si kemod manggih kerumunan jelema teh horengan Presiden Indonesia nyata Joko Widodo keur belusukan jam tangana ragag gadinya kana danona loba buhayaan bari Joko Widodo ngayakeun pengumuman tina kerumunan eta lantaran jam kesayangan eta ragag bari engkeun pengumuman termasuk si kemod ge ngadengieun sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengumumkan barang siapa yang menemukan jam tangan saya jatuh ke danau yang penuh buayanya akan saya beri 3 permintaan. Yang pertama jabatan, yang kedua uang, dan yang ketiga sepeda. Tiba-tiba Presiden tegas ngumumkan gitu seorang gujubar kehandap tepuguh-puguh pas ditengok sing horeng masih kemod pas kabeneran jam tanganna eta nyelip tina sukuna gura-gura ngakuncat naik ke luhur eta lantaran nek dirontok buaya teh. Siapa itu yang kecebur? Saya bangga dia berani mengambil jam tangan saya meskipun banyak buayanya. Siapa namanya yo? Kemod. Bari ngap-ngapan si kemod. Ayo aku beri 3 permintaan, sebut saja. Mau jabatan, mau uang, atau sepeda. Ogah mama nagih aing mah, aing minta hiji bae. Ya, apa itu? Aing minta pangbijakeun bae cak. Aing meminta pangbijakeun bae. Saha nu ngajorogeun aing tadi? Aing pada metuan itu nontangan sok setan najis teh cenah nu ngajorogeun. Jokowi mani kaget bari jeung teu harti ngomong si kemod lantaran si kemod kurang lancar. Sudah, kamu kasih sepeda ya. Akhirnya si kemod dibere sepeda ku Jokowi. Daripada balik ngatruk atau si kemod meningkan yang mau sepeda. Ya pemirsa sadaya sakitu wae dongeng tisim kuring. Amit mundur amit nyungkur. Buah duku buah durian, buah salak buah pepaya eta buah-buahan nu bergizi. Kayak aya kelanjutan kadituna ulah poho di subreknya atau di subrek. Ulah menang ngadengekeun doangnya. Ulah poho di subrek mah aya kelanjutan kaditu sebab masih panjang ieu dongeng si kemod engke kapanggih jeung si raja dangdut Roma Irama sagala. Ulah hampura bisik aya bahasa-bahasa kelepatan nu teu enak hayang dihampura. Ajan kuda teu boga dosa. Amit mundur amit nyungkur lantaran abdi sanes bedul. Saur abdi saur